Alda, siya kernaon ya ayo na. Aing rindu kasih ada. Tapi aing gengsi mun menta balikan kasih mainnya lalaki saya imut aing ngemis-ngemis menta balikan. Pantau lucu meren. Aduh, apa kata dunia? Heh, semlayur kenaan si Bagong be? Nyaos ya, asal tetap jadi bos kek. Jelma edan aing ngomong lama seret bekos ngising. Tapi walwaniun met jurik nyantap si Amin mah. Oh sih, seruan main aja juri ke. Ganeng siya pinakod. Ke mana si semlayur? Deka jamban nak ilu siya. Ilu tip, obehan si Amin ku sia. Yang lain siapa kan itu? Rarehe amatnya. Kieu yeuh ai putus jeung si Amin mah. Karesel perasaan. Tapi lamun bobogohan keneh asa ngabatin aing. Jaunggal poe ku pasia bae asana. Sampai ka kuru-kuru ya awak aing. Baliklah mending HSD mah. Woi Min, tadi lagi ya? Nah cara perep agar-agar aing. Santai Min, ulah ka emosi. Nah aja si aing nulis ya. Nek nanu ngager-ager aing segala. Aing nek ngejelaskeun masalah aing jeung si Alda kemari Min. Ndek ngajelaskeun naon geus telat. Aing si Alda geus putus. Oh, aing nyaho sia geus putus, tapi aing arek nanya ka sia, sia masih bogoh keneh teu ka nyana. Ndek naon sia nanya-nanya kos gitu, hah? Kieu Min, aing emang sia bogoh keneh, kek aing dibantuan, ame bisa balikan deui. Geus teu perlu aing ngabantuan sia. Jeung hiji deui, sia oleh nongol-nongol deui di hareupeun aing. Eta sia, sakitu sia marana ka aing. Oh, harenak hayang nyekek bae aing banget sia. Sol. Hai Denok, nek kemana? Dek balik met. Dek balik apa nek ngaran si Usam layur dak? Nek nang super air meren. Naon sih orang alda nek balik? Deh, bohong. Geus da, ulah ka balik, diuk be di deuheulan. Dek naon tuh met? Dek dititah ngerok merendak. Dih, bunga amat aing ngerok ku Daniel. Eta sia, aing sebut ku Daniel tip. Lain ku Daniel dah ieu mah. Terus naon tuh? Kos tunggul kalapa. Mana ada salah tip. Sorry met, sorry. Oh geus lah, alda mah nek balik. Kalau geus geus itu, kena balik. Nyaho nya pararanas di lah. Aduh, aing nyebut Denok. Haruh. Ki orang efek jomblo. Bumi ki asa para roek, lumpang itu tag totog aing. Askin lah, mal betul. Da. Alda. Da. Aya naon sih bek? Sia, aing mau guruan bae pacar aing di jero imah sia. Aya naon kitu? Tumben sia ka imah aing. Aing ka dieu nek minta hampura da. Menta hampura. Heuh, pan gara-gara aing bisa putus jeung si Amin. Oh. Hendak kunaon bek? Eta mah lain salah sia aja. Si Amina be nu terlalu cemburuan. Oh sih, tapi tetep aing teu ngeunah. Bikin bebek ai teu ngeunah mah ka ucing. Emangna naon lauk batur. Tip, si Rup kemana nya? Rasa orang tuh nyele-nyele apa iya? Oh, ja. Kemana eta budak di? Apa sih tagih hutang gitu ku aing? Ai, honya bisa jadi met. Padahal mah slow be. Keur kieu mah ge moal nagih he. Widih, keur loba duit ya si Gana. Oh lah, tadi aing mah ngajual bes ma aing. Tuh. Siapa teh nyaun. Asik. Jajan ge aya boga duit mah, muli-muli sukro met. Ah, tip. Aing meuli sukro di. Eta sukro dina pipi sia ge. Cadangan hakan ku sia. Lain sukro ieu mah. Nah, tuh endog berenang. Eta sia, pinekeun ngomongna. Aing geus lah baper, jajan jeung aing. Hang naon di sini belikeun ku aing. Tah, kitu. Hayu ge geus lah. Tuh hayu. Aing sukronya seutik be. Tonjok wae dia.
Aduh, iya mata, geus teu bisa dipeuremkeun, geus teu bisa nanaon ieu mah. Geus sari paeh bae maing. Ieu saking rinduna ieu mah ka si Alda ieu mah. Ripuh kudu kumaha aing. Ah, kebenangan si Alda ieu maing. Mas Ayuda, Hayu ka mana sih? tangan si Amin. Ih, aing menyabe kudu aing nu neangkeun. Gengsi amat aing. Lah Alda, ku gengsi bae sama digedekeun. Geus hayu. Ih, siapa bek? Hayu. Henggeus hayu ge. Tah kitu he geus. Woi, bujang lapok, na kamarana sia. Eta sia tergap awak ngomongna. Nyaho sia ge jomblo kuari mah. Moal kebaldak ay mga jomblo na moal kosia. Ganeng, sia geus putus salah mah amat ujang lapuk. Oh bener, geus malaya deui bikang ngudaekeun ka jelema model usam layur. Pinakeun dia. Ain kos usah melayur, tapi keung beget tage 2 bulan anyar. Ramja ada si aing ngomong lamo seret bae. Men, itu sirup udah bisa ada. Ay, wah nyeri iba hate. Ah, usam layur, da kemana sia? Nek dicabokan ku yang sadeperep. Wah isin siang geus putus ge. Nyaho. Woi, ada perep. Wanian amat celilumpangan yang si Alda. Si Amin, si orang salah paham heula Min. Lah, ulah salah paham bae sama ngomongna. Geus jelas sia duaan emang aya hubungan. Naon sih si Amin? Ganeng sada ulah ngomong. Tonyang ka aing. Horeng sia bener-bener selingkuh jeung sireup-eureup. Min, Aisyah kuari mah teu pantes ngomong ka aing selingkuh. Kunaon? Pan kuari mah siang geus lain sasaha aing. Oh sih. Tapi aing tetep teu seneng mun sia lelumpangan jeung sireup-eureup. Min, dengekeun aing heula ge. Min, anjing si Alda sebenarnya mah neangan sia. Alah, nek naon sarian narengan aing? Dek mentaros teu meureun si Subek ka sia. Oh bener Min. Eta sia, moal diristuan ku aing sampai modar ge. Naon sih setip? Nyamber bae. Min, aing ge nyaho, sia marah kos kieu ge karena sia sayang keneh kan ka aing. Geus tala pede aing mah kuari ka sia. Aida, mending kena bobogohan jeung aing lah. Daripada jeung susam layur geus tolope di ka sia. Nah, cetip, boga jeung aing beda. Haramja, ada sadak, ulah da. Pokokna mah sia ulah bobogan jeung sasaha deui selain jeung aing mah. Kok gitu sih? Lain tadi sia ngomong siang geus tolope deui ka aing. Oh da, aing jujur, aing masih lope keneh jaja ka sia. Jusia percaya kan? Lamun anjing si Subek ke hubungan naon? Oh geus, aing percaya. Saya tip lah, babur teresep. Nyaho terseru asya. Oh geus babur ditu, ribet. Sia dieureub-eureub nek naon mun di dieu bae. Gua aing kemana ge? Tuh lo gabung tuh jeung baturan sia, jeung bujang lapuk. Oke. Ih, kok di dieu bae. Gara mabur. Jong geus kieu kumaha Min? Atuh sia masih lope keneh teh ka aing. Atuh masih sih, samet mah. Pan sia malopena ngeun samet. Jaing malopena masih segede gunung da ka sia. Hooh Min. Aing lope keneh jasa ka sia. Nu benar sia. Oh ih. Asik. Ceritanya orang balikan deh ya. I love you teureun-eureun. I love you too. Action. Kieu Min, ai emang sia bogoh keneh mah, engke ke poing dibantuan, ame sia bisa balikan deui. Geus teu perlu aing mah bantuan sia, jeung hiji deui aing mambung nulis sia. Kan ge mungkin saya. Aduh, ieu mata teu bisa dipeuremkeun sama sekali. Saking rinduna ieu ka si Alda. Teu bisa dipeuremkeun geus teu bisa nanaon ieu mah. Sari pae bae aing. Bener Ji. Oh bener. Oh bener. Asli aja. Action. Tip, sirup kemana nya? Perasaan tanya nyelo, Pak ieu mah.
Luka aing ngobrol lagi sih. Ngobrol jeung mulai sekan itu bae. Aduh lah, jauh-jauh eta. Astagfirullah. Ngomong nya kieu anjing ge. Iko deh. Jongges Kyoko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, film realita anak desa terus beresnya. Episode terakhir ya, Dak. Tapi insya Allah minggu harap kami bakal neruskan Film Petani Hayang Kawin nu ka-7. Oh, dak petani hayang kawin diteruskan di channel Kodel Coa. Betul. Ulah po, share, subscribe. Apa channel kami selalu rame. mantap.